Daripada cing halulang, mending urang pantun. Ayo. Hati heula. Cara cahom, kita kukana, hom. Wah, kane wah. Atuh cadas meuli api. Kana soae hati. Cing sopin. Pisan aya. Mane, Bo? Kaki Putra. Jalan Cimindi. Kabogoh ngadua mending nyeri. Oh, manehun. Oh no. Jalan-jalan ka Dago. Ulah poho meuli kupat. Didinya teuing ka mana? Maneh saribuk teh euy keur naraon? Iya, kat pembagian peran ke kabaret teh ya. Oh, emang jadi? Jadi, Maneh kebagian perang saha? lama jadi Gatot Kaca. Maneh Lama jadi tukang kui, terus kira-kira ieu nya mun urang miluan kebagian perang jadi saha? Jadi jomblo. Aing teu sedih pada aing jomblo. Nyieun aing sedih. Aing geus pernah taeun jeung kabogoh maneh, nu ayeuna ku maneh dibangga-banggakeun. Hampura. Oh, mama tak usia, akan tak usia, karena ku telah cicipi semuanya. Mang jomblo, Jomblo, kunaon alasanna buat ngajomblo? jomblo teh kahiji sibuk. Sibuk teh ku jarang ngulir. Terus Ulin sibuk teh ku eta sibuk gawe. Terus boga duit jeung ngapelan boga kabogoh teh. Geus alasan orang jomblo karena mun urang boga kabogoh pasti dibully wae. Aya we dibully natenya ka urang teh. Terus urang teh tentang jomblo kieu teh karena urang teh nungguan si eta, ai si eta teh nungguan urang. Ceng, alasan maneh ngajomblo naon? Alasan orang ngajomblo, orang hayang udah heula cita-cita, udah gelak kalir di nu cita-cita. Alasan orang jomblo karena orang benang karma di seeta. Untuk benang karma mah orang mau jomblo nu pikeun ka kieu. Seujang, woi bangun. Kamu malah enakan tidur di sini. Ini kan jam kerja. Maaf, Bos, semalam saya susah tidur. Kenapa semalam kamu sudah tidur? Maaf, Bos, soalnya kemarin saya tidur di jam kerja. Orang kayak gini nih, gaji yang gede, gawe ngedul. Gasmu, sekarang juga. Bos yang saya pecat. Izinkan aku